ini masih kami mau bikin video lagi seharian jajan serba pedas yang ada di SMP. Sekarang si kami lagi ada di SMP 14 Bandung. Pas pertama datang tim nih langsung asa wangi ngahiliwir mie. Ya udah wes kami langsung beli mie gaul harganya tebung 5 ribuan aja. Tah dipakekeun cup siga kieu. Pas dimakan teh wah ini mah bener-bener kenikmatan duniawi. Mie di SMP di sekolahan siga kieu mah geus bener-bener paling mantap we. Sabola tukang mie teh ari pek teh ada si teteh tukang seblak. Waduh ya mah geus mie langsung ngaseblak deus kami tetong po teteh seblak nasi lada geus kami mah ada beuki lada. Ya lo teh beneran ini enggak salah seblak geus make kerupuk, basreng, makaroni, jeung naon kue tiaw, endog pokona mah 10.000. Si hargana teh rasa cikura teh barak-barak karasa ieu mah definisi murah ngeunah loba. Sabelah si teteh tukang seblak ada si emang tukang bakso bakar yang hargana teh cuma 1.000-an aja. Wah bener-bener murah meriah pisan ieu barudak bakso bakar cuma 1.000-an waya kieu oge. Jajan liang singa tua waduk ha. Ieu teh mendingan pisan. Ke belakang sedikit dari pek teh ada si teteh yang tukang basreng. Waduh ieu mah atuh kudu diladalakeun atuh teh nya geus teteh meuli 5.000 heuh si basreng teh dipekeun cili oil siga kieu bener-bener lokoh pisan. Pokoknya mah pas dimakan teh wah bener-bener gurih pisan, ada rasa minyak bawangnya terus si cili oilnya bener-bener mantep. Pokoknya mah ngeunah we lah. Urusan tenggorokannya mah tinggal disewor aja pakai es doger harganya teh mung 5 ribuan tapi lumayan banyak si es dogernya teh atuh ya. Dibuka teh si eusian es dogerna loba tinggal dikuatkeun kaya agar kalapa. Wah pokoknya mah es krim lagi loba sih emang bener-bener gak pelit. Lanjut part 2 atau jajan-jajanan di mana lagi ya?